Anjir
sayang muka. Aduh mana enak Pak. Enak. Maksudnya enak sorat calungna Lain. enak tenangna Lain. enak nu ngagongna Lain. tokal sugan sepeda saya Lain. enak naonna Enak reureuhna. Dijempling. Lain atuh urang taranya ku sarere. mana teh kapan ini geus bareng atuh karipok we mik aya Urang mah jama eraan. oh enak Eraan urang mah teh kok nu loba jelema kieu urang mah sok leper turun kitu. Ari pangeraan, kan? Ari pangeraan paheula ku inung beurang urang disawakaanana. heh Kubueuk. ya ucap onai eye zaman ayeuna mah leungitkeun ka era gedekeun ka daek timbul menang pencaharian. Nah kamari si Eye jeung ente timbulkeun ka Aduh, daek. masa hasil nyebut ente. Cik sakalian ka budak kuliah mah ulah nyebut ente. Aduh, bener sih teh ya. Kuliah ulah poe ge. Urang diri gede, nah. Uniga aya ge. Uniga lain UGD. Gede mah di rumah sakit setan. Uniga Universitas. Ini UGD situ mah. Universitas goreng dodonges. Leungitkeun ka era gedekeun ka daek. Tah si Eye kamari cilaka. Wah moal aya nu cilaka. Tina bahasa leungitkeun ka era Gedekeun ka daek. Naon pang silakan? Panjumaahan si ieu kamari. Heeh. Batur arasuk si ieu nguruskeun sendal di luar. Nya apa sih? Potong culang cileung. Ai konai, mani di tulang silang juga nu apa? Jangan bubuk si kan si Eye mah. Naik dicoba urang dibelain. Jangan sampai dibibirangin. Beritai, beritahu. Mesti kabawain. Kan urang mah kamari basa jumaahan urang rada kapok. Ai kapok. Kapok. Urang teh ti imah teh mawa HP. Da pesak. Itu kursi diteundeun di imah. Kabawa. Geuning ari kokolot masjid memeh jumaah. Lain kokolot atuh pangersa Bapak DKM. Kokolot sia. Tara Allah tuh dah. Kesan di utara jumahan. Tara ieu mah jadi urang. Pangersa Bapak DKM. DKM masihan wartos pangitan gitu. Oh, memeh berang. Aduh. Jumaahan dianggap karling. Laingan Pak RT ngatur masyarakat. Nu sakitu lobana hese. Ngatur jamaah sakieu. Lain berang atuh kana jumaahan mah da lain lalajo wayang. Nah, pangersa kubu. Iya teh kupari. Karena jumaahan dong disebut berang masuk. Yalah keke ulah sok nguruskeun ku keur kieu mah ieu mah keur waktuna buburuh ya. Hei. Ulah kitu. Uruskeun masyarakat ucang nu boga hajat. Cik sakalian acara mah pidato atuh ka hareup make dasi. Sing bener ieu mah bat acara maneh geus dandan bagi Pakai calon. dasi kumaha diselah geseng we. Lah begitu tadi nyebutna keur pidato mana nyebutkeun ku na eueuh. Pan eueuh cek urang teh. Urang karasa karena perekonomian setelah hujan tidak merata. Ayeuna duku kita barowahan da ucang apa jadi kuyuh. Lain ayo paling anu dukun urang ge perang kabeh. Geus Kalau nage atas. naon bieu maneh? Sok turunkeun dina masalah HP. Kamari jumaahan urang mah kalah HP. Jeung DKM teh dihareup celeneng nih nyantung. Sok aya saeutik. Ngadeg dina mimbar. Dina mimbar jeung ketua DKM teh. Saha nu mawa HP paehan. Innalillahi. Urang sebelah urang terdiuk. Dina sapan katilu. Dina satu katilu urang langsung gorengal udah. Balik lompat urang. Urang ya jumaah harita urang bapaknya di jalan. Ning ceceng lompat. Mani mawa HP teu? Mawa cek urang teh. Balik. Tas papanya jeung si Aya teuy papanya urang. Lah henteu jeung mana. Maneh ulah sok nyahoan ka si
Uceng. Ulah sok keamanan. Da asa papangi urang. Bang itu teh poe Senin hari itu jeung manehan. Si Onai deh ay bunget kasep sok ay Lain pamikiran masalah gitu jama geus kurang deuleu atuh. punten Bu, saking digumujengkeun. Jasa jelasna. Munding ditubruk Ya, cek urang oge ari ka dokter tong sok nyarekan. Dokter teh nyaheun da boga tugas kudu mariksa pasien sangkancakeun. Kapan jung ka dokter saya teh cenah bapak mah gaduh gula. Ar, Heeh. nya boga cenah teh da urang teh urang kampung sak gula-gula keneh mah kabeuli. Gula bapak cenah 400, urang mah 2.500 di pamariksan. Lain gula Penyakit aya. Ujang. Kan Aipang terjadi jumahan saminggu sekali keimanan jeung katakwaan anu kudu pisan salat jumahan. kapan urang rek dipaehan? Atuh Uceng kapan Uceng teh di sakola teu mimiti SD ayeuna geus jadi kades. Baheula mah lain TSD urang mah TSTTDS. STM. Emu di Ciamis mah STM YPS. STTDS urang baheula Singkatan tina sekolah tatitu tahun sampo. DKM Uceng maksud teh pada KM mah katartiban keur netepan Jumat. HP aktifna paehan supaya tengah getar jeung berdering. Da teu nyebut aktif. Kadenge ku urang ge henteu nya. Lah mana mah teh Jumaah. Urang full. Samilu urang. Tah lamun jeung maneh mah nya. Naon Jumaahan harita? Henteu urang. Ada milu ka mana-mana. Kapan urang titah balik? Mantan urang mah taranata jeung si Uceng ge. Urang mah jumahan we. Urang kusi jumaan sakali gagal teh. Gagal teh dina hate. Nah apa gagal? Paingan cek ada cek ustad lamun jumahan kudu nganggo angguan nu bodas nu bersih. Bari sarareungit. Kudu bener bersih, suci. Ayo urang dina sap kadua hareupeun da harita keur Persib keur alus na. Aya sok hubungan jeung olahraga ieu mah. Kapan jumahanna make mau Bandung kaosna. Maneh sak kadua. Urang tukangan aya dieu teh dibaca da kadeuleu. Begitu urang Allahu Akbar, breh teh tetonggongna mau Bandung. Atuh Atuh kehusu naik. Ayo kadeuleu. Pamikiran jeung hate sing bersih, ucapan sing bersih. Kata Aagin, jagalah hati belalang kupu-kupu. itu teh ajengan anu geus mahir. Jagalah hati lentera hidup ini, Izinkan suami bila menikah. punten. Yes. Tapi kamu tak izin. Lu gitu teh disebut poliklinik. Naon sih? Poligami. Klinik oke itu mah polipantek. Hapunten anu kasuhun ka pangarsa Bapak Mas. Bapak Maksa, Tarsum, Ibu. Aduh urang nu ulah nyebut Tarsum. Kana hate kasinggung saeutik, kana perasaan teu ngeunah acep atuh ari ka budak urang. Urang mah nyaho karsum sote cek indung maneh cek bieket. Ulah mau tapuh. Hirup teh aku ayeuna indung jeung Bapak, nah di bawa ka dieu. Jangan atuh ngaran indung ke meni eker pisan. Nah, Urang mah teh hayang keur bubudak ebut disebut budak dipake panglamis Asep. Kamari budak tetangga diusap Asep pan merlok. Oh, nah. Jadi usah asep punan kula tah. ya Ujang baheula mah eueuh nu alus ngaran teh. Eker. Benar. Terus Jumayesa. Heeh, benar. Nah bapak urang teh bapak kolot kan widit kita. Mantan ayeuna mah Ujang bisi boga budak, ulah teuing meuli ka Jakarta keur ngaran budak mah. Benar. Cantumkeun we ngaran Ujang jeung ngaran pamajikan. Lamun Ujang ngaran Abbas, ibuna Kokom tulisan budak ngaranna. Baskom. Dari sing sesuai nya tuh. Urang mah lamun bapana lamun indungna engkar bapana iya Jadi budakna karinjang karsum. ya atuh kena bunuhan saketika wingan ka pangarsa ibu seneng bapak ngangat akad pernikahan sing neng oh pangantin tuh nikah jika si karsum saeutik
Mudah-mudahan panganten sing panjang panjang yuswana harmonis rumah tanggina. Amin. Sing janten rumah tangga nu sakinah awadah warahmah. Kudu bisa ngadungakeun. Kudu bisa ngadungakeun ulah ajengan wae. Wah, ngadungakeun mah urang mah lancar. Lancar bari jeung dibarengan ku ikhlas jeung ridona Da hati. eta kasum. Aduh. Urang teh mah santren teh lain gagabah urang meunang 5 tahun. lain. Apa orang namanya masa Da eta ge ngajak urang. Urang mah sorangan. Ya badan itu orang tuh. Lain pesantren pada jeung mana marek ngusep. Munjeng urang mah, Hah? munjeng urang mah harita. Tah munjeng maneh mah henteu deui. Kita urang mah sorangan. mantap urang mamut telak teh ngatang ajeun si Ucen urang sorangan. Nah urang yang najis mana sok hinjeum bae beas. Anjungkeun beas kirasa kobok bari bau beurit. Gila aya beas. Mana tong diboyok ya teh? Tong boyok, ya bedan-bedan ge ku urang. Geuning beas anu teh pinu apa ngedelodok mana? Cek Ibu Haja Eker teh cek mama saya. Waduh. Sudah beras dari mana? Beas di mana ceng ke tukang uceng? Piceun sudah bau beurit. Nah, di gotrokun lagi kalah bau, sudah bau sumina. Apa di papatan ku urang ieu ceuk teh dina pane ker. Digawe. Pane, Mexikom. Ah, pane ker. Kapan diakeul? Ami seungit dina pane ker. Tanggal kayak lu mana itu? Indung maneh. Raden Hajah Siti Ker. tengenahan Hajah si Oco mani atoh ngaran induk maneh nagen. Lain atoh Gas ulah tina ngaran. Ulah ngaran dungakeun panganten si Asep jeung si Neng. Tong direcehkeun Neng. Mun eta. Naon direceh ieu? Pedawet ieu. mendak lamun dina loba jama kieu Pedah itu bieu. gagaro eta teh karsum. Oh. Mendak gagaro ge ulah sok ulat alit leungeun di nu kieu mah. Mun gagaro di ieu teh ya deukeut. Leungeun teh di dieu lah. Oh. Jadi teh disangka nyokot duit. Konsentrasinya karena eta wae. Regepkeun. Ieu jeung ona jeung Acun si Uceng rek ngadungakeun. Haminan ku sadayana. Urang mah geus lancar karsum ngadungakeun. Molotok Wah, urang agama pinter segala rupa. subhanallah di bidang agama mah urang mah geus ngolotok. Panjang pondokna ngaji IPA idgom jeung idaharna. Bisa anu kitu mah dalam salah mah geuning teteh. IPA Ade dina mukodimah mukodimah. sing sae kolak-kolakna. Bener. Magi kolak-kolak teh nu katerang kuring aya 2. Hiji Hiji kolak-kolak walu, sareng kolak cau. Sare hayang. Lain sari hayang kolak nu kitu mah aya kol-kolah IPA idgom idar. paranti buka nu kitu mah. Urang mah kenapa dek kolak-kolak cau. Di bidang agama mah geus ngolotok. Mas Santren pernah Bahasa Inggris, Prancis, Bugis, Papais, Buncis, geus kitu mah urang mah. Rupa-rupa. Ladies and gentlemen, Aya gadis keur ngolomoh permen teh hatina teh. good night, selamat malam. Baju ti kait di kanang hayam. Not me. Si enot ngakan emi. The from Paisteng. Hakan kumaneh. Kadir saya kadir. Jadi nyot F. Namun aya di not. Jadi nyot F. Aya gadis nyot S. Lamun Kak Mak bahasa Inggris. Oh, mother. Bener, aya dina kamusna. Barudak SDG jadi ajar teh. My mother. Hei, sia mau puluh hapol hop. Mak. Aing maniru was po jama kieu. Urang mah nya si ieu. Mikiran rameteun. Oh nah, tadi. Jom. Lamun emak Madu. teh juga batuk mana? Kula sering. Itu cager. Wah, lasrina. Cobaan atuh nu terakhir kuras tarbit kan. Aing mah sekarang aku kitu. Mana teh degekeun urang terbatu. Emak Mother. Ya cici. Kata urang kita
Aya naon sih atuh? Aya naon sih si itu mani pirat? Hah? Padahal kadangnya kamu lagi itu mani pak berbet. Nah, masuk ditambah cang. Ari kanu salah langsung diteruskan ke salah. Lamun salah benerkeun, ya mau salah di terus. Aya ngeunah ngomong pak berbet. Itu mak. Ih, mada. Bapak pader. Kaki Kider, kalau loder, idelo dan ider. siapa lanjut serikeun salah. Ini sini jambret deui. Lamun hiji Wan, dua wawan. siapa juga ini hiji Wan, dua wawan. 100 Wan, 1000 buwan. lebih 1000 Parawan. nah kenapa mau halam gitu Kurangnya tangan itu harus dipergunakan semestinya, jangan salah colok kemana-mana. lah harap deh paket hai kumane balatna Teu urus. Saat cepet mencepet. Atau pakai ketil pangat. Gawat. Terus lila-lila tinggal lobor ieu. pamitan Kunaon sih? Kunaon? Suku katinjak. halik Katinjak kusase kurang. aing malir nah Juang asal hidup. Kalau mau nanya, Maneh kunaon sih? kalau mau nanya, Maneh kunaon? Cepuna naon? Ah, bener cepuna naon aja aku borowokan atuh. yes tadi tuh satempatan cang urang mah titah nake nyalung Liburan. liburan sok cekal bobogaan maneh Ayo ngadungakeun ka tuh. Urang teh nikah ngadungakeun. can tulus maneh dungakeun heula Ngadungakeun saha? panganten nah keun nu keprok mah ngalajo mun resepeun meureun keprok mun teu resepeun kudu aing ngadungakeun mah kasum da cenah. ulah ikut kalsum heup aing lamun boga duit 100.000 dibayar acep saeutik mah Yah, aing teh suka terido, aing beungeut gerbet kitu aing. pengen eueuh nu sudieun Wah, ge diusir ti dia. ngasa Pokon urang ngadungakeun aing. dungakeun si Asep jeung si Neng Ai ceuk ajengan mah contoh ngadungakeun teh ngadungakeun teh lamun kanu maoteun. heeh Lamun kanu maoteun teh ulangan saukur ngariung-riung wungkul. Gitu ngalayat teh. Heeh. Tapi kedeprek urang sila pipir mayit. hareupeun mayo Dungakeun ku urang. Mudah-mudahan eta mayit sing diterima iman Islamna dihampura dosana. ade eta dunga ade Urang ngomong kitu ngadungakeun kitu ka kupingeun we ku keluarga mayit. heeh Cikopi segelas moal hese teh. da dunga nah ade Ade dungana. heeh Bener. Tah ayeuna di dieu urang dungakeun panganten. si Asep jeung si Neng Anu tadi tas diwalimahan. Nya. Mudah-mudahan eta panganten sing mulus-mulus berkah selamat, panjang yuswana, panjang jodohna. Amin. Kakupingan ya ku panganten duana naro kedua bungkus mah dialungkeun ka dieu. ai mah Neng ngadungakeun teh tanpa pamrih Neng cicing cari Neng Gasok jeung tanpa pamrih. pamrih Manusia itu yang maaf tuh manusia itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. wow luar biasa Lebih baik memberi daripada orang meminta. eta anu bener Bekerjalah dengan daripada meminta-minta. ya Coba hitung. Kedengarannya cuma 2 bungkus. ai kuduna Apa yang lobaan orang? Jeng, punten Bu, Pak Hajat, Sep, puntennya, Kang Ujang jeung si Eye, heureuy, ulah dianggap heureuy, kudu Atuh dinas atuh kitu. paingan panganten ka jero, Ngata ka jero ge lain rokok rokok kan Zum. Deng, Dinas atuh kitu mah lain. tuh, makanya,
kurang memeh hiburan rek pakaulan heula. Pakaulan. Ka Bapak Hajat, ka Bapak Oman. Nya. Oh, Pak Oman. Rek milu pakaulan jaipongan. Hebat. Oh, jaipongan. Sok sanajan eueuh gamelan, urang ulah knor kasemangetan. Benar. Sok temokeun. Tembok Jaipongan dina lagu naon nu bari katurkeun? Lagu daun pulus keser bojong. Zaman-zaman Mbak. si Onai mah nyempat bae. Nah, atuh zaman pahala. Dan baik. Da kaul ieu. Kumaha bami digentos atuh daun pulus keser Cipeut. Moal. Urang marek daun pulus keser bojong. Daun pulus kiser bojong. Mun baheula mah ti Jaipong juga gag. Juga lain juga agak. Daun pulus keser bojong. Iya, siap. Tongteng make kawih. Ulah Ganeng deket kanang hayam. Alok entong. Rebib. rebab. Bib, ulah direbaban, ulah digoongan lah. Jadi jangan direbabi supaya penonton meresapi. Lain meresapi. Daun pulus keser bojong, Sangakeun kenang wungkul. hapunten ka pangarsa Bapak Hajat sareng penonton. Kaul. Penghormatan kang Uceng sangakeun ka payun hormat. Siap. Saya penghormatan ka payun. Ieu rada di. Oh. Ada. Iya, siap awas geun. Penghormatan kanggo ka para tamu leman sadayana. Naon si Onai? Muning gitu, Bro. Penghormatan Mosin siap daun pulus keser bojong. Ulah ditunjuk kenang. Ulah ditunjuk beres sami ka aing. Waduh, kasih aja. Geus, sakit itu cukup. Motong kadinya mah. Kaluhur mantong atuh. Tenang kalau bisa anu bernyadap. Sedang kumpul buatnya. Mangga. Sangadeun ka Pak Hajat sareng Bu Hajat. Mangga. Iya. Sok atuh. Naon besok teh. Kena Eta sakitu geus merebet kena. Kumaha? Geus jaipongan. jaipongan langsung lengket. Nah, mana mah ceuli teh kurang denge. Nih, Cek urang tadi urang rek jaipongan. Aya kahayang gerenep teh jang nu hajat. heeh. Laguna daun pulus keser bojong kendang wungkul urang mah moal. Ye. Hanas aing geus mimitak maneh ka hareup. Urang mah moal sih sing kos pan ngarepes. Saya Cek si Kasim sae. saya jelema mah teh kudu diteulan. Ya. Hiburan, hiburan. Cang, Hiburan. kurang alhamdulillah sok sanaos sababaraha ninget kapengker ngalaksanakeun saum sasasi lamina Beres. dituntungan ku Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin panggang di sadayana. Karasa pisan jeung saling maaf memaafkan Ya. Katiap penjuru peloksok jelema geus sadar tina naon nu dirusalakeun sasasi lamina kurang lumpatnya ka bank KBRI KBRI. Heeh. masukkan ATM langsung. Mohon maaf saldo Anda tidak tercukupi, kurang tadi maafkan bisa. Ini teh Ini kurang teh ka Telkom. oh ka Telkom. Begitu dipakai teh maaf pulsa anak tidak cukup. Ini maafkan bisa. Ah, ya mawar. Halus teh. Hari urang mah pas Idul Fitri kemarin tas salat burger urang di luar karso. Eh, Saha? Babaturan. Hari masalah Tina masalah atahiyat. Kepirat ya kurang. naon Kapan hari atahiyat teh leungeun teh aya nu sok dikieukeun, keun wae warna rupa. aya anu sok dikitu-kitu. Heeh, kadinya dinya keneh ieu. Kan ka urang ngomong. Uceng cenah salah teh cenah salah
maneh teh. Cek urang daripada salah urang gede keneh maneh salah. Naon sabab? Sabab naha gawe naon salat kalah dulu kana curug batur. Jadi itu husunya. Husu. Musuh bener. Nah, gitu batur cek urang. Urang niat hiburan. Hiburan. Sangatun ke pengantin sekali. Bener. Daripada panat purut. Mangga bebas. Bebas. Lamun aya rek nyumbang lagu bebas. Bebas, mangga. Oh benar. Karena urang mah geus dibayar ya kudu hajat. Erek nyumbang vokal. Mangga bebas. Ditarima. Erek nyumbang beas. Kita naon? Beas. Beas. Ditampi. Si onai mah mana ribut. Ditampi dah mutu habe mah. Benar, sok. Bro, anu rek gagauk. Nah. Urang mah. Engke can aya pengantin ka dieu mah moal wakabrang urang mah kitu. Itu dia. Memang lamun pengantin teka ditu, teka dia masalah buat lo. Keur urang mah sok inget bae. Ikut bayar urang mah hiburan. Urang mati tadi ke bahasa tak naon meminta ka pangantin contoh eta mah kasungan meureun pake pikiran itu. Punten Chef. Biasa tadi upacara adat. Kan? Upacara adat tadi biasa. Kasu mana mah teu nempel. Make sembah sungsem. Sembah sungkem. Sungkem lain Sembah sungkem. Sawer aya. Sawer. Nincak no. Beteuing nincak naon sih tadinya. Lincak enog. Nincak aya. Pabetot-betot Balat bapak. lagi segede ping-ping. Ucem kosi baheula kawin baheula. Wah, urang mah batur kundok urang mah langsung teu kundok nincakna ge. Nincak Urang nak. mah ka Julurias urang mah ceng teh menta ieu nincakna. Nincak no. Ku belum kenteng. Suku naroromeh. Tak apa lah. Paingan mani atok atuh. Maka ngacu mah geus. Wayeng geus. Geus. Kari Mane Ayo joget sampai pagi. Ning pandeuri eta na. ayo joget sampai pagi. Lain nanya rek cerekan. Ayo joget sampai pagi. Sing bener. Sing mah. Ulah nuntutan. Kumaha atuh? Pas ya. Ayo joget. Ayo joget sampai. Ayo joget. Pagina tuluy. Atuh sing kumaha ajaran? Pagi-pagi Joget. Ayo joget sampai pagi. Ayo joget sampai. Ayo joget sampai pagi. moal waras dipaksakeun. Pagi-pagi joget sampai ayo. Eta balikeun. Ayo joget sampai Terus. pagi. Pagi-pagi joget sampai ayo. Bisa ya, Sangakeun TV Pados dina salah satu judul laguna Teng Teng Ieng.